Aya si bos tuh di kebona kebeneran. Pas. Duh, bos. Kenaon segala macul lah. Emang pegawaian aing kieu, lamun teu ngabon aing nyawa. Benernya. Aya naon sia tumben datang ke kebon aing? Lain ieu kebon sampel lega kieu, bos. Sugan gitu bisi rek diborongkeun. Puguh sampel aing teh lega tarek diborongkeun kan. Eueuh nu meulina. Nya bisi ai rek diborongkeun mah kuring loba kawawuhan banar atuh da kuring mah. Nyaji atuh ku siapa nawarkeun? Nya ari masalah nawarkeun ka bandar mah gampang, da kuring mah kawawuhan bandar mah ngajedig atuh ah. Tapi masalah hitungan komisina kumaha ye mun kuring teu kudu boga leuwih gitu. Sia mah komisi. Yeuh, lamun dina lakuna ge ku aing dibere. Nya geus atuh ai kitu mah kuring aya rek ka imah bandar ka ditu. Tapi ieu motor kuring ku bensinan, Bos. Nya mun bisa mah jeung meuli bensin heula gitu. Kayak gampang beureun komisi kuring tinggal dipotong. Ampun ting sia mah. Kudu aya heula DP teh. Yeuh, jeung meuli bensin. Tak gitu, pan ari geus aya jeung bensin mah. Genah, caang alam dunya teh beres. Kuring mangkat heula ka ditu nya, Bos. Aya. Ade tah, ongkos bensin ku aing geus dibere. Tungguan ku aing bandarna. Ade eueuh bandarna ka dieu deui lah. Gimana we rezeki? Dasar bos lieur beunang we katipu ku aing padahal mah boro-boro wawuh jeung bandar. Aing geus eueuh nu percaya puguh hirup teh. Sketball adinya sketsa humor ditayangkan di DSM Channel. Ceritanya semua lucu, acaranya ditunggu-tunggu. Sketball.